jadi raka sareng rahi saawon-awona nu janten rayi sareng raka eta tetep sadarasa daging sahina-hinana nu jadi rayi raka keke keluarga anu pangcaketna sajahat-jahatna rayi sareng raka tetep dikandung tina kandungan anu sami ulah sok ningali kagorengan ani ulah sok ningali kagorengan lanceuk sok pangku kahadiana berbeda pas dilahirkeuna jeung hirup-hirupan aya nasibna susah aya nasibna senang ulah bangga abu kahirupan anjeun senang jati batan dulu haranjeun sabab urang mah teu apal bisa jadi ngebah kaayaan ulah sok aku somo tak dulur-dulur urang anu nasib urang mampu cenah anu lanceuk sabab moal nyangka engke teh maranehna nu bakal nulungan urang nalika urang susah ulah sok ngira duit jeung harta bakal aya salina harta mah moal aya kekal moal aya harta nu bisa nulungan nalika anjeun geus dibungkus ku boe keukeuh lanceuk jeung adi urang nu bakal ngurus urang nu jadi mayit sedengkeun dulur-dulur urang teh pika sebeuleun pika ambekeun dipaseaneun di mata urang omah tong jadi ngewa kanu jadi lanceuk jeung adi da moal lila dina paseana oge sabab nu jadi lanceuk jeung nu jadi adi nepi ka iraha oge dulur jeung sasaha deui pakumaha teh ari teu jeung dulur mah berkahna rezeki urang teh bisa jadi ku silaturahmi urang jeung dulur susah sedih urang teh jeung dulur jeung alalakur jeung dulur mah jauh silih tepungan anggang silih teangan gering silih ubaran salah silih benerkeun poek silih caang